adin an-nasiha lillah bisa bersih ikhlasul itiqadil wahdaniyah. Maningan kurang ngaji wujud tidak mbako mukhalafah udah sampai selesai wajibna 20 mustahilna 20 sampai selesai kabagi sifat nafsiyah sifat salabiyah sifat ma'ani sifat manawiyah tak eta bae supaya mantap ka Gusti Allah ulah aya naon lillah. Lamun geus mulai urang segala rupa lillah bakal senang. Dicontohan ku Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi Musa hayang mantep ka Gusti Allah padahal mah nabi nyana kholwah 40 poin. Kangjeng Nabi Daud padahal mah nabi kholwah 40 poin 40. Kangjeng Nabi Sulaiman padahal mah nabi diangkat ku Kangjeng ku Gusti Allah kholwah 40 poin 40. Kanjing Nabi urang bok buat tanding kholwah 40 poe 40 peti. Kanjing Nabi urang dasar urang kan can pernah kholwah ada orang can pernah orang dicoba ku orang bebe jaga pemajikan neng kakak ngadeng ngaji ayah kholwahan neng ayo dek nyobaan satu masalah kakak ulah diganggunya iya tuh buah si kakak dek di kamar ieu bayinya neng ulah ngaganggu kakak moal ngaganggu dek nyobaan 40 penting kadanan di gunung di leuweung mah ieu mah dek di kamar bae di dieu nya mana HP bawa ka jero kamar TV asupkeun ka jero kamar cek pamajikan Kang ngajina emang kumaha kitu apa bisa heuh ieu mah dek di jero kamar bae segala rupa jadi nonton TV HP di jero kamar kaja lain kitu meureun ye sanyaho naon. Tuh mah kholwah mah kos kitu tah. Engke dahar ge pang mawakeun ka dieu. Wah, ieu mah nu gering nangtung ieu mah kos kitu mah. Salah kudu boga guru. Geus kholwah teh kudu boga guru. Maksudna deuk naon teh kholwah teh? Kholwah teh ya fafirru ilallah. Maksudna berangkat menuju Allah. Deuk ikhlaskeun ka Gusti Allah, ninggalkeun dunia jeung nafsu ngaranna kholwah. Ya di jero kamar kholwah nu ditinggalkeun mah teh mah ngaranna lain kholwah tah mah nyepi bese polisi. Kos kitu mah ya kholwah mah lain kitu deuk ditinggalkeun ye. Nafsu makhluk dunia aingna deuk ka Allah deuk ngageserkeun roh deuk ngageserkeun ka hayang nu tadina hayangna kana dunia supaya ngageser leuwih ka akhirat. Carana kholwahkeun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'al mu'adziruna liyu'zana lahum wa ja'al mu'adziruna من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم wallahu a'lamu bimaradi wa ja'al mu'adziruna lan teka sapa wong kang saduka maca nabi idgham ta fil asli kalawan den idgham kena ta ing dalam asal fi zal dalam ilmu tadziruna tegese wong kang narima saduka bi manal ma'dzurin kalawan makna kang den saduan quri'a bihi dan baca apa bihi kalawan mu'adzirun minal arab tetap saking pirang-pirang Arab ila Nabi maring Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
liyudzana lahum darapun yantah dan izinan apalahum kadue mu'adziruna fil qu'udi dalam dodok dalam kampung menang berarti li'udhihim kena udhuran mu'adzirun fa'udhina lahum maka dan izinan apalahum kadue mu'adzirun Qa'ada alladzina kadzabullaha lan dodok sapa ngake kang pada ngagorohkeun ya alladzina kabeh ing Allah lan Rasul Allah fidiail imani dalam aku iman min munafiqil arabi saking kang munafik kabeh pirang-pirang wong Arab dil maji saking teka lil tidari kedue sasadu sayusibul ladzina basat bakal ngenani wong akeh kang pada kalufur ya ladzina kaba minhum saking alladzina kadzabu azabun alim apa siksa kang lara laisa 'ala ad-du'afa ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم Wallahu a'lamu bimuradi laisa uranana ala du'afai ingat ikut tetap ingat pirang-pirang atau laisa uranana ala du'afa ikut tetap ingat pirang kang lemah kasyuyuhi ka pirang-pirang aki-aki wala alal marba lan ora ingat pirang-pirang kang gring kal ama wa zamakaya butalan lumpuh wala alal ladzina lan ora ingat sawakan la yajiduna kang ora nemu ya ladzina kabeh mayunfikuna ing barang kang anapakakeun ya ladzina kabeh fil jihad dalam perang harajun apa dosa ismun tegese dosa fit takhallufi anhu ing dalam narima ngari anhu saking jihad idza nasahu tatkala bersih ya du'afa lillahi kabir Allah wa rasulih lan rasulullah fi hali qudihim dalam tingkah dodok du'afa mardo alladzina kabir biadamil iridil jafi kalawan waranana barakan fitnah wa tabasuti lana langke akan mutuatilam ma'alal musinin la waranana ikut tetep bongkang gawe jika bebidalika kalawan mengkono bidzalika kalawan mangkono min sabil dadalan tariqun tegese dadalan bil maqadati kalawan six wallahu lan ta'ala ghafur iku kang maha lahum kadue muhsin rahimun bihim turriku kang molas kalawan muhsinin betau syating dalam kejembaran bizadi ka indah mangkono adamil haraj ma'alal muhsinin orang ikut dong kagak musik kabeh bizadi kala mangkono nasahu sami bain nasahu lillahi wa rasul min sabil panjang cerita anak tentang karakter-karakter munafikin lantaran hirup babarengan bergaul jeung para mukminin jeung para muslimin
di pasar, di ladang, di jalan, di kampung, munafik tersebut selalu babarengan nu bantak sifatan-sifatan jeung karakterna dijelaskeun. Lamun tadi Kangjeng Nabi ngajelaskeun tentang karakter munafik Madinah, ayeuna mah deuk ngajelaskeun tentang munafikin Mekah. Iya. Arwa. Waja'al mu'adzirun minal a'rab, dararatanglah jelema nu sasadu ka Kangjeng Nabi, anu sasadu minal a'rab, di golongan orang Arab, liyu'dzana lahum, maksudna supaya diizinan cara ricing di lembur lantaran teu mampu untuk mengikuti perjuangan perang. Orang-orang Mekah teh kabagi dua, aya anu iman ka Kangjeng Nabi 100% ngan teu mampu, aya anu gagah tetapi teu iman qalbuna mah zahirna mah syahadat biasa, lisan nama capetang bahasana ge ngeunaheun tapi qalbuna horenganan teu iman ka Kangjeng Nabi, munafik. Nah, kan di Mekah ge sarua ngadengekeun instruksi iraha ieu teh perang teh. Geus ngasah golok bae jelema teh geus karari ngasah pedang geus dikir-kir we koyana. Anu hobi perang mah kan gitu. Anu hobi perang di urang ge lamun anu hobi ngejepret atau jempretanna geus dilesangan we kan urang. Wih, coba deui ka buah tetangga cek. Mantep cek. Padahal mah nyana ge boga tangkal buah tilok dicoba kan nyana mah. Tetangga mantep cenah jepretan. Tetanggana lagi, wah, kurang dijepret, nyobaan doang. Oh, adik kan itu ya itu, empung banget yang aing. Dijepret ongkoh, dipenta ongkoh. Itu hobi jepretan. Nu hobi cangklong gitu kan. Sikime. Teu meunang aya cang jelema geus kieu. Hobi cincin. Ya Allah, saka hobi na. Nanaon ge? Mata kadeuleu kaget kamu. Mun kori mah lain. Eta kori Banten eta kori. Kori Banten. Kos kita kori Mesir menguncung geuning. Jadi geus kajawan ku urang sagulak da teh ka hobi jelema nya. Aya nu tasbih we gitu. Tong ngelangan kotok bareng sia mah lain. Lu hobi perang ya. Geus nyawa teh geus ditibikeun we geus ka Allah. Aing mah geus siap jasa perang paeh. Geus nginaheun jasa ieu di surga. Narungguan informasi irasi perang pedang geusikeun teh irasi perang is hobi jasa perang teh jadi lamun henteu ngadenge aya gerakan perang teh sepi perasaan batin mantap jasa tah zaman Kangjeng Nabi mah datang ka kos kitu awewe hayang milu perang budak leutik hayang milu perang mun ku Kangjeng Nabi henteu disadar-sadarkeun ulah awewe mah cukup di imah bae ngabantuan imah tangga salaki bae geus pokona henteu cenah masa salaki ka surga kami henteu. Awe-awe ge milu perang. Hayang budak leutik menta milu perang. Masyaallah. Eta himmahna kana perang dan mata luhur lah agama.
luhur agama ku perang goblok dieuna semangat perangna di pudaran ku kafir-kafir ku selama Islam semangat juang perang tinggi bahaya urang ket Yahudi mulai dibongbroy naon sih karesepna ya dunia naon nah macam-macam unggal negara punyana dijajah melalui dunia urang bangga dengan Mekah aya Baitullah di dinya tertera dina Al-Qur'anul Karim ternyata urang kan teu nyaho nah diserang ku Yahudi dijegir nu boga Hilton teh saha nu boga tower Zam-Zam teh saha dan sekeliling jagona Yahudi tengah-tengah harap masih keneh nyokot keuntungan nu moal pudar-pudar dengan bahasa lah bagus baheula kitu keneh di Madinah geus kaserah atuh komo di negara Indo mah geus kabeh itu nu Yahudi itu nu Yahudi itu nu Yahudi itu nu Yahudi itu nu encek ente mun hayang nyaho ya mun hayang nyaho kieu kumaha hudang urang isuk-isuk ya nya mun hayang nyaho senggeus hudang langsung mandi ya ka kamar make sabun duku urang dipake samai sabun capluk sabun naon izan dan lain sebagainya deuleu produksi nusaha apa dirinya si Muhammad Soleh apa si siang-siang melingseng dimandi keneh make urang Pepsodent saha nu boga pabrik Pepsodent tuh kan anduk da ku urang barang dideuleu made in China ti anduk ka Pepsodent ka sabun sikat bukan Menful nu boga pabrik Menful saha Cida kabeh asing kabeh eueuh tu urang beres urang geus bagus make baju wol aya nu boga pabrik wol saha make sepatu herang beli nu boga pabrik beli saha beli mah teu ukuran kelas menengah ke bawah nu kaluhur Hermes lah geus nya teh nyaho naon geus aing nu disalahkeun ku aing geus teh nyaho naon atuh ngobrol jeung bodoh ieu atuh saha eta pabrikna ayo sia ayo nu batur kabeh naik mobil urang naik mobil ku ari Fortuner susah ta pabrik urang naik mobil ku ari anu segitiga teh tuh naon tiga berlian teh siapa nyaho ngaran teu boga nusaha ayo kijang pabrikna nusaha ayo boga satu sa timimiti mandi sikat odol sabun nu batur ente hanya dijajah ya jadi mah bodoh pan mantap ku aing dirinci ku ieu dirinci ya kabeneran aing inget ya ngaji ka mana sih jalan kewenan mah tuh ya anduk kabeh tah batur kabeh lain nu nagara urang mulai ku ari ka kendaraan ka baju tadi tetrek nusaha ku hero nusaha kabeh nusaha nu boga pabrikna nu ku urang dipake sehari-hari asing nu urangan tok kira ayo kuari naik mobil kurang dipakai sian nusaha nunyin mobil teh saha ayo dek batan Jepang nu urang Jepang Cina nu urang Cina Malaysia nu urang nu mana isuk-isuk memeh ke kantor memeh ke pasar ngarokok kopi kapal betus lu boga pabrik radu saha sia kopi flu ieu rokok Samsu pretes sempurna nu saha hayu sia geus teu kudu dicaritakeun hiji-hijina panjang teuing ku aing mah nyaho tah hiji-hijina
Pabrik ayo kabeh jarum segala. Ayo usaha pabriknya. Datang ke kalo. Nyaho sih mah kok kalo kan. Nah, jinggo. Nusaha kabeh. Loh, kabelah dia na filter. Berbagai rokok-rokok nusaha. Asing kabeh, dijajah urang. Ayo coba. Dah. Masuk chicken. Chicken teh bahasa Batur. Eta teh maksudna cik eta kan kotok. Kan eta kan maksudnya diwadahan, dibungkus. Berarti kotok bungkus. Usaha mayoritas chicken ayo orang ka toko. Ieu tanu deuk kurang dibeli. Naon kurang dibeli? Hongguan usaha. Ayo coba ayo. Terus kabeh nu kurang deuk dibeli. Nyaho sia eta nyieuna make naon kitu ngaranna kimia-kimiana bahan-bahanna apa nyaho apa henteu aya label halalna ngajamin tah henteu muih kana lamun halalna jalamun henteu make kimia mah eta teh saminggu ge geus hapeut tapi ieu mah kan saha mah genep bulan setahun masih keneh dikonsumsi berarti kimiana tinggi jasa. Nah ieu keur carita kabeh nu batur kabeh ieu mah. Tuh, urang dijajah teh tah seperti kos kitu. Tokona kuari. Nah, Indomart nusaha, Alfamart nusaha. Kabeh urangan Indonesia. Urang bangsa Indonesia tapi urang ternyata namu di Indonesia. Dikerukunyana kabeh ka ditu. Leuwih-leuwih kuari di pemerintahan nu ayeuna. Nu mantak mahasiswa demo besar-besaran. Untuk merubah laju dah politik ke hareup kami bangsa, kami teh sekolah, kami teh nyaho hukum, kami teh di Universitas UI, kami teh di ITB, kami teh di Trisakti, kami teh di ITK mana pendidikan kami lamun ieu geus kieu seakan-akan kitu kan bahasana. Seakan-akan kitu. Kami ka hareup da kumaha? Lantaran laju dah pemerintah jeung negara. Kok teu akur jeung ilmu nu dididikeun di universitas, naon artina universitas? Seakan-akan seperti eta kan, tapi gak usah tahu lah, udah seperti eta. Masalah kan dia mungkin cerita dijajah lah, berarti kuat penjajah di urang. Sampaikan ke bangsa teh berdaya, berarti kan hebat. Polisi geus teu berdaya, TNI geus teu berdaya, budayawan geus teu berdaya, kiai geus teu berdaya. Hanya sekedar orang carita jeung carita seperti ieu teu berjaya sarua bae. Ieu teh keur caritakeun penjajah teh datang kaum betapa kuat. Nu baheula Belanda, Inggris, Jepang, Cina per detik ieu leuwih gagah jeung kuat deui. Kurang geus dirasakeun tadi mulai hudang kacai hasil penjajah. Minum kopi rokok hasil penjajah. Naik kurang pakai baju sepatu hasil penjajah. Kurang naik mobil kemana hasil penjajah. Kurang ngabangun semen nusaha kuari eta semen 3 roda nusaha eta kuari semen anu nusaha geus urangan kan baheula mah masih keneh milik bangsa kuari geus lain teu dicaritakeun asalnya hobah heulanan geus mah bodoh. Emang kiai pinter aing sarua bodoh. Hah, geus lain urang kuari. Eueuh lu urangan kabeh. Ieu teh urang penjajah. Endeu kumaha tegakna bangsa jeung negara. Nah, ka hareup agama ge ieu dijajah urang teu ngarasa. Kiai anu neliti mah kuari geus ceurik. Geus kajajah. Setahun ka tukang kula menyarita bahwa engke bakal kiai digaji memeh. Lain setahun tadi caringin mun kula inget mah nyarita engke bakal kiai digaji-gaji. Asal geus saya kiai digaji berarti kepedulian pemerintah hebat terhadap kiai. Tapi dibalik kepedulian kepedulian berarti aya mauna pasti negara mah kan gitu. Diteliti. Kula kan ngobrol di Jakarta jeung sababaraha dulur nu hebat anu rada ngeri ka hareupna. Seperti ieu lah ayeuna. Sepertina di orbit jeung hebat di hareup bakal aya naon urang geu teh nya wallahu a'lam sebabna nagarana keur dijajah
lain saluluguna ti pemikiran bangsa. Nah kaharep bakal kumaha wallahu alam sakadar kekhawatiran jeung kekhawatiran anak incu urang ke kumaha kaharepna. Sebab bisa terulang kembali kan penjajah nu begitu kuat di urang bisa terulang kembali. Nah ieu keur carita ulangan sebab can lila kan orang merdeka tahun 45 kuari tahun sekian kakarak ge encan saabad abad acan geus kos kieu kumu kaharepna wallahu alam karak carita kekhawatiran terus kuari calon bupati jeung gubernur presiden di SD na SMP SMA na yeuna geus sakar mabok pendidikan ikhlas da geus eueuh kuari dunia dan dunia urang nyaritakeun pendidikan Bung Karno babaturan ge di Cianjur jeung Kiai Jahok ulah kiai na ge geus dicaritakeun di Tangerang kiai di Pandeglang sareng kiai di luar kiai jeung kiai kabeh bareng dengan make bahasa Al-Qur'anul Karim sedep kan urang terus kabelah dia kuari saha pelopor bangsa anu make ayat suci Al-Qur'an anu bener timbul ti hati ulah ngejual ayat nah ieu kaharepna kan sedih lah urang memikirkeun kuari bae ge kuari urang mikiran ke di partai anu saha sih di partai anu saha kula masuk renung gitu kan di partai anu saha anu bisa diandelkeun di partai anu saha saudara maksudnya jang kaharepna kata himpeng atuh sarua jang saha ku saha asana surem amat ieu tah eta sok merdong ke di Golkar saha ke di PDI saha ke di FAN saha ke di PKB saha terus ka dieu ngarenung jang kaharepna itu kumaha dan seperti kosi ngan sakadar carita doang kan ai aslina mah jameureun geus digerakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Naon tah tah kuari di Mekah nunggu instruksi perang iraha ya begitu Kangjeng Nabi ngainstruksikeun perang anu siap segala rupana pedang boga kendaraan aya sakadar yang berangkat teh bekal aya di imah aya siap jasa perang bagi jelema nu teu daya teu upaya kaya ning lemah aki-aki atawa gagah teu boga modal siap tapi teu boga pedang ieu ngaranna ma'dzur nu kos kieu. Nah ketika anu diinstruksikeun perang aya mah Kangjeng Nabi ngainstruksikeun perang siap berangkat mendukung 100% zahiran wa batinan paeh ge masalah nyawa taruhana demi luhurna agama tapi nu teu bogana naon mah daratan ka Kangjeng Gusti Rasul para aki-aki Mekah abdi teh lain teu hayang kabita jasa ieu perang teh tapi kaya sakieu kaayaanana si Kangjeng Nabi geus aki-aki mah ulah mikiran perang deuleuhan itu bae tuh di mana dikubur sok kitu hayu ieu anu lemah nu geri nu buta bebeja nu setruk ngora nama tata dina gagah kuari setruk atuh boro-boro perang leumpang ge diseret tah kada bisa boro-boro perang jeung pemajikan ge keseleun lah geus kasalakina ulah mikiran kos kitu mikiran awak bae lain kitu dicarekan ku pamajikan ge dicarekan geus sok kituanan naon kikituanan puyangeun tapi aya deui salakina setruk di kursi roda pamajikanna reuneuh deui teh heran ku nya di kursi roda tilok di kasur tilok saya ke kursi roda bari kieu tinggal kadorong kacai tapi pamajikanna reuneuh deui eta maksudna nu nangkub saha sosial pikiran kos kitu tah nula lemah datang ka Kangjeng Nabi menta kitu hampura wa ja'al mu'azzirun
datanglah jelema anu sasadu ka Kangjeng. Bahasa mu'adzirun lamun ditasrif mah asalna mah mu'tadzirun. Pindahkeun harkat ta kana ain jadi mu'adzirun. Tukeurkeun ta kana zal mu'adzirun. Idghamkeun mu'adzirun. Lah tah pagawean budak leutik. Ngaji kos kitu pagawean budak leutik kitu teh. Tapi nu maca nama kolot. Atuh lamun budak leutik teu bisa ka kolot teh teu becus. Bima adal madzurin kuryabi minal Arab. Ieu golongan-golongan urang Arab nu lemah daratanglah ka Kangjeng Nabi menta hampura teu bisa milu perang. Kumaha teh jelema nu ngabohongkeun ka Kangjeng? Wa qa'adal ladzina kadzabu jeung cara ricing bae jelema anu ngabohongkeun ka Allah jeung Rasulna dina ngaku iman yaeta golongan-golongan munafik urang Arab Mekah. Cara ricing anil maji'il itizar tina datang sasadu ka Kangjeng Nabi teu daraekeun maranehanna mah ari jelema mukmin mah anu ngarasa lemah teu mampu ngalaksanakeun perang daratang ka Kangjeng Nabi menta hampura sasadu lain terek perang tapi keayaan kondisina seperti eta eueuh masalah Kangjeng Nabi ge ngahampuran ningali sikon tetapi aya jelema anu dina lahirna mah gagah lisanna mah maca dua kalimat syahadat iman ka Kangjeng Nabi tetapi horeng di qalbuna mah manehna teh teu iman ka Allah jeung Rasulna munafik teh ngaranna tah jelema munafik mah cara ricing bae yakni anu teu iman ka Allah jeung Rasulna ngabohongkeun ka Allah jeung Rasulna nya nama cicing teu menta hampura teu sasadu ka Kangjeng Nabi tuh geus kabagi sebab atuh itu mah sasadu ge pantes ieu mah dek sasadu pan gagah cerita gagah ya dinyana cerita harta ya dinyana cerita wawasan ya dinyana ngan nyana mah teu ngadukung kana perjuangan Kangjeng Nabi munafik ngaranna cara ricing bae ketika diinstruksikeun perang henteu me teu ciak cici we masyaallah munafik. Nah, sayusibul ladzina kafaru minhum adzabun alim. Sayusibul ladzina bakal ngeunaan ka jelema nu kalalapur ti golongan munafik nu tadi teh anu agaga aya dinyana wawasan aya dinyana harta aya dinyana horenganan teu iman ka Allah jeung Rasulullah malah ngabohongkeun. Nah ieu bakal kakenaan ku siksa nu pohara siksa di dunia bakal kena kaperangan paehna nu tadina sieun paeh oge di akhirat bakal disiksa lantaran munafik abadal abidi didarakana jadi kerak neraka. Yes dijelaskeun ku Gusti Allah jelema munafik di dunia embung perang besi paeh oge ibadah di perangan ke wah ibadah emang gering paeh tetap siksa berarti di akhiratnya na disiksa na lain 1 tahun 2 tahun 10 20 100 200 abadal abidi innal munafiqina fid darkil asfal jadi kerak nanya nama geus panghandap-handap aja kerak ke dihudangkeun deui kaluhur dibentukkeun deui siksa dia terus bae naudzubillah min masyaallah. ليس على الضعفاء ولا على المرضى jadi dosa bagi jelema-jelema anu lemah model aki-aki jeung budak laletik wala alal marda jeung nu gering model buta lumpuh stroke wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna jeung teu termasuk dosa ka jelema anu teu mampu memberikan nafkah jang jihad teu bogana naon laisa harajun teu dosa idza nasahu lillah wa rasul di mana-mana manehna bersih lillah ikhlas lillah wa rasul. Tah
bahasa teh aya bahasa idza nasahu lillah wa rasul dina tingkah cicingna manehanana hiji lillah cicingna teh demi agungna Allah, demi agungna Rasulullah, demi agungna agama Allah. Tanpa aya nyebarkeun fitnah-fitnah jadi propagator henteu nitahan talangke ka dulur-dulurna supaya ngaulah-ulah perang. Supaya ngaulah-ulah taat henteu istuwe imalillah. Tah agama teh ya supaya bisa nganasehatan ka urang sakumaha Kangjeng Nabi nyarita ad-dinu an-nasiha. Ad-dinu an-nasiha. Cak Kangjeng Nabi ad-dinu an-nasiha. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. 3 kali Kangjeng Nabi ad-dinu an-nasiha. Ad-dinu an-nasiha. Ad-dinu an-nasiha. Urang geus boga agama. Agama teh nasehat. Urang kudu kanasehatan ku agama. Mun bener-bener urang beragama nasehat agama teh. Ad-din an-nasihat. Agama adalah nasehat. Jadi lamun deuk naon teh atuh si agama teh kudu bisa nganasehatan urang. Nu mantap cek sahabat teh liman ya Rasulullah. Nasehat teh ka mana? Ka saha? Cik Kangjeng Rasul lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa amatihi. Nasihat teh nganasehatan menuju lillah, menuju kitab Allah, menuju Rasul Allah, menuju a'immatil muslimin, menuju ammatil muslimin. Tah agama teh supaya bisa nganasehatan. Ulah ngajualan agama. Ieu mah agama dipake tatanjak, dipake taraje, dipake tangga jang naik tahta, naik harta, naik dan lain-lain sebagainya make agama. Agama ma'an nasihah. Agama adalah nasihat. Ad-din an-nasihat. Ad-din an-nasihat. Ad-din an-nasihat. Maka iya. Iza nasahu lillahi wa rasul. Agama itu nasihat. Cek sahabat liman ya Rasulullah kasa lillah. Maksudnya lillah teh nasihat kumaha teh? Nasihat lillah teh ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyah. Wa wasbuhu bi sifatil uluhiyah wa tanzihuhu 'anil naqais warubatu fi mahabihi wal budu min musafat. Maksudnya agama sebagai nasihat lillah menuju Allah, carana ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyah, ngebersihkeun pertekadan dina sifat katauhidan. Ulah aya fil wahdaniyah dina katauhidan nunggalkeun Allah. Eueuh nu boga kakuatan kecuali Allah. Eueuh nu boga daya kecuali Allah. Gerak-gerak nang Allah, sagala rupa nang Allah. Geus bae pokona mah la yadur masnihi syai'un wala eueuh anu ngabadarateun, eueuh nu bisa ngamangfaatkeun. Iwati Allah. Ti eueuh ka aya nu ngaayakeun Allah. Geus aya nu ngahirupan Allah. Geus hirup nu ngatur Allah. Saenggeus teh diatur engke urang paeh ku Allah yuhyi wa yumiit. Ulah aya muatan-muatan nu sejen. Geus atuh kuari mah ulah boga pikiran gos kieu. Beuh urangnya. Lamun teh mata tadina meureunanan henteu sakola mah haju teu boga ijazah. Aja teu bisa digawe beureun urang susah tah eta ngaranna henteu nunggalkeun Allah, 2 pangeranna Allah jeung ijazah. Kamana kos kitu? Mantap kalau lempeng wahdaniyah teu lempeng sifat wahdaniyah Allah. Hiji we di jero hate teh masyaallah hese ya saya. Urang mah aya 2 bae, geus kikian bae. Nada. Cing. Mangurani.
aya bolongan. Ayo, combong. Carana kumaha? Cokot, buuk awewe, set bisa di dieu tah. Ayo, asupkeun ka dieu. Ayo, puterkeun kitu seh. Ayo puter ku urang. Ayo, lamun eta cincin muter, engke ge sia nu muter. Sia salah ngomong apa teh sih? Tah, eta coba wah, ujian eta ieu. Percaya bahwa batu boga pangaruh, awas sia tah. Agama teu jadi nasihat ka diri sia lantaran kaganggu ku batu combong. Teh kebantu ku jabatan, awas aya dua di jero hati orang musyrik. Ucam ku combong, ku peso, segala ku keris, segala ku tek-tek bengek. Masya Allah, tak eta nu kos karena itu nggak bahayakeun. Adin an-nasiha lillah, bisa bersih, ikhlasul itiqatil wahdaniyah. Maningan kurang ngaji wujud kidam bako mukhalafah lil udah sampai selesai wajib dan 20 mustahil 20 sampai selesai kabagi sifat nafsiyah sifat salabiyah sifat ma'ani sifat manawiyah tak eta bae supaya mantap ka Gusti Allah ulah aya naon-naon lillah tah lamun geus mulai urang segala rupa lillah bakal senang. Dicontohan ku sah ku Kangjeng Nabi urang. Kangjeng Nabi Musa hayang mantep ka Gusti Allah padahal mah nabi nyana kholwah 40 poe 40 detik. Kangjeng Nabi Daud padahal mah nabi kholwah 40 poe 40 detik. Kangjeng Nabi Sulaiman padahal mah nabi diangkat ku Kangjeng ku Gusti Allah kholwah 40 poe 40 detik. Kangjeng Nabi urang, bok, sebuah tanding, kholwah 40 poe 40 detik. Kangjeng Nabi urang asal. Urang kan can pernah kholwah-kholwahan orang. Oh, can pernah orang. Dicoba ku orang. Bebe jaga pemajikan. Neng, kakak ngadenge ngaji aya kholwahan, Neng. Ayo, dek nyobaan. Satu masalah. Kakak ulah diganggunya. Iya tuh buah. Si kakak dek di kamar ieu bayinya. Neng ulah ngaganggu, kakak mal ngaganggu. Dek nyobaan 40 penting. Kadanan di gunung di leuweung mah ieu mah dek di kamar bae di dieu. Nya mana HP? Mana HP? Bawa ka jero kamar. TV asupkeun ka jero kamar. Cek pamajikan Kang ngajina emang kumaha kitu. Apa bisa heuh ieu mah dek di jero kamar bae segala rupa. Jadi nonton TV, HP di jero kamar. Kaja lain kitu meureun. Ye, sia naon. Ye, wae mah ieu kholwah mah kos kitu tah. Engke dahar ge pangmawakeun ka dieu. Wah, ieu mah nu gering nangtung ieu mah kos kitu mah. Salah. Naon kudu boga guru. Geus kholwah teh kudu boga guru. Maksudna deuk naon teh kholwah teh? Kholwah teh ya fafirru ilallah. Maksudna berangkat menuju Allah. Nek ikhlaskeun ka Gusti Allah, ninggalkeun dunia jeung nafsu ngaranna kholwah. Ya di jero kamar kholwah nu ditinggalkeun mah teh ngaranna lain kholwah tah mah nyepi bese polisi. Kos kitu mah ya kholwah mah lain kitu dek ditinggalkeun ye. Nafsu makhluk dunia ayeuna deuk ka Allah deuk ngageserkeun roh deuk ngageserkeun ka hayang nu tadina hayangna kana dunia supaya ngageser leuwih ka akhirat. Carana kholwahkeun kudu aya guruan. Jadi kan urang mah teu ngageser ieu. Urang mah teu ngageser kerja di kiai kerja di santri mah rada deres gedean ka Allah. Barang jadi kiai ku ari gedean ka berkat. Tuh ieu teu ngageser-geserkeun. Ieu urang teu ngaji teh. Ieu nu mantak urang ngaji teh. Ku lagi nyaho ieu loba kiai-kiai. Nu jelas mah hayang ngageserkeun perasaan. Hayang ngageserkeun perasaan ulah resep bae kana dunia kumasih supaya resepna ka akhirat geus bisa 50%. Beta tek ka dunia 50, ka akhirat 50 geus lain deui. Naik 60 geus lain deui. Koba 70. Geus lain deui dedeleuanna ge. Dedengian geus lain deui. Tah hayang ngageserkeun kos kitu teh kan kudu kholwah. Di jero kholwah teh aya riyadhah, aya tafakur, aya mujahadah tah. Eta teh di jero kholwah ngaranna.
Ieu mah holwah di jero aya TV. Holwah di jero aya HP. Malah mah horenganan aya nu ngora lewat jendela goblok beureung. Tinggal nu kolot bae pan cenah teh sisirian aya awewe di dinya. Ka haji geus kataekan beureun ieu ku ari. Horenganan lain kataekan naek. Iya. Holwah teh terjatuh ngajarkan. Aya nu ditinggalkeun berarti menuju Allah. Holwah. Nah, sorangan orang di kamar bari tafakur, orang nafakuran dunia, nafakuran nikmat. Pamere Allah segala rupa maha besar Allah, ulah nafakuran Allah. Terus gobelah ditulah naik karesep urang teh awak sia teh ieu teh geus sabaraha umur teh dititipan ilmu ku Gusti Allah. Anu cek Allah ulah resep dunia tapi sia masih kana resep bae kana dunia, resep bae kana jabatan. Malah masih teh kapan beureun boga ilmu teh jang jabatan, jang dunia. Neukna naonan teh sia awak tah. Urang teh di jero kamar teh ngomong sorangan ku sinta ngaranna holwah. Tolol sia mah awak. Malah mah ieu boga santri teh 20 teu kuat neuk dijieun yayasan ku goblok-goblok teuing sia. Neuk naon maksudna? Hayang kemajuan. Maju naon? Majukeun awak sia bae geus ka Gusti Allah. Urang ngomong sorangan ka Swedan. Neuk naonan teh izin yayasan masukan bae panatu gaya peningkatan eta mah dunia hina, dunia mah. Benta ka Gusti Allah ngalindung. Ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minad dunya, syarri dunya. Kunaon haji kuari dipupuk jadi haju ngagedean dunia, goblok si awak dikampak sepoai. Tolol ting. Tak urang keur holwah teh kos kitu tah, ngomong sorangan. Nanaonan atuh si awak. Baladieuna lain haju resep tambah ka Allah haju resepna kana dunia sia teh. Ku batur mah di kiai-kiai malah ku batur mah di hebat-hebat horenganan cak Allah mah sia teh bajigan goblok beureun sia. Tolol manusia. Aki-aki goblok tolol. Goblok. Ieu teh nyaho deui sia goblok tolol. Bangsat sia. Atuh kunaon nyana nu sasada tolol. Ieu keur ngomong ka mana sakanyana tolol teh coba eta. Ye, orang bangsat beneran. Engke timbul teh bakal tetap timbul nikmat geunaheun Allah kanu mere. Engke bakal Allah nu mere rasa makan ti Allah. Mulai ku hari bener tadi kitu-kitu mah ku urang di kitu-kitu ku urang. Hina. Aya engke Allah mere mungkin seminggu, sebulan, setahun aya. Set. Terjadilah pandangan batin orang nyahina dunia. Maha agung Allah, maha kawasa Allah. Orang kan minta ka Allah tunjukkan Gusti ke maha kewasaan Gusti. Ja ieu teh abdi teh dadamelan Gusti, nafsu teh ti Gusti. Abdi hayang itu teh tidak nafsu, nu nafsuna didamel ku Gusti. Gusti teh maha gagah, maha sagala-galana. Piceun atuh Gusti ieu teh nafsu-nafsu abdi teh kagustikeun. Lamun urang terus dibereng ke Gusti. Set. Indah di umat geus. Teu hayang babaturan ngajak geus. Titit. Aman deui mah haji. Titit. Geus ngajar teh heula bae. Ayo di sakade. Titit. Ayo. Ente geus kitu. Emang ente geus teh heula bae. Ih, ieu mah kauntungan. Lamun ieu urang berangkat ieu poe ieu urang meunang 10 juta. Saleng kadot. Ente geus teruskeun bae. Terus geus tayang. Bener tah? Geus dangan nu sajen bae. Henteu naon teh. Batur geus bingung. Kok jadi kos kieu nya na? Tah, jadi sorangan bae di kamar. Kebal-kebal mancing ku sendal ke. Atuh ulah tolol, tong mah lain jurusan. Nah, iya. Mulai tingeunaheun. Terjadi seperti eta di Kangjeng Nabi Daud. Kanjeng Nabi Daud kan kholwah. Sageus Allah dibere ku Allah nikmat anu pohara ninaheun sorangan bae. Sageus 40 penting teh akhirna turun Kanjeng Nabi Daud sorangan teu mentolelir ka umat. Tegorkan ku Gusti Allah. Daud, nun Gusti mun bahasa urang. Aing ngangkat Rasul jeung ngangkat Nabi ka maneh teh lain jang seperti kitu. Kunaon maneh sorangan bae? Lazat syauq Gusti nginah jeung rindu ka Gusti entos abdi mah nikmat bae
aing ngadamel sia jeung sia jadi nabi jadi rasul teh jak urusan umat. Urusan umat lain jang urusan sorangan mah gampang. Mohon atuh Gusti tapi ieu ku ngeunaheun sorangan we. Nyaho aing ieu teh pamere aing. Oh, orenganan pamere Gusti. Umat urusan. Mangga tuh Gusti, tah. Cek Gusti Allah Daud. Aing mereka ngeunahan ka sia karinduan ka sia ka aing teh nang ti aing. Eta teh maksudna supaya ngurusan umat seperti umat supaya boga rasa seperti rasa maneh minimal boga rasa teh ngarasakeun sakumaha nu karasa kumaha saeutik we kadahanan cara maneh mah. Sok sampaikeun ku ari kaum. Sok sampaikeun ulah sosoranganan. Carana Gusti kumaha ajak keseluruhan. Aya nu nurut tuturkeun, titah nuturkeun ka maneh. Nu teu nurut antepkeun teh urusan maranehanana. Geus nu nurut, aya nu nurut 100% pupuk. Aya nu nurut dengan 70%, teruskeun. Nu 50% terus 40%, nu 20%. Asal aya nu nurut, geus pokona terus berbagai tahap eta mah variasi manusia nu geus kitu ngan tugas maneh mah ngajak. Nu mantak maneh diangkat jadi nabi jadi rasul tur dibere rasa teh sampaikeun ka umat supaya boga rasa ibadah teh sakumaha maneh. Oh cek Kangjeng Nabi Daud teh sumuhuna teh kitu mantak. Kangjeng Nabi Daud mah dibere kaistimewaanna baju besi teh ya, baju besi jang perang teh tanya nama sakumaha tanu hampang. Jadi non leles, mantap urang ge Allahumma layyin qol basar witi kama layyan tal hadid li Daud alaihi salam. Leleskeun Gusti hati sarwiti teh sakumaha ngaleleskeun anak Kangjeng Nabi Daud ka besi. Heuheuh lamun geus ditiupkeun arah mana sarwiti cikupa. Puh. Nah, maca geus Allahumma layyin qol basar witi ya Allah binti Sarboah kama layyan tal hadid li Daud alaihi salam. Macana 72. Puh tiupkeun. Ujian lana sia nu nyungkruk ge. Aya syarat-syarat nu moal beres bae geus. Tah eta kan datang ka kos kitu tah. Eta naon ngaranna jampe teh Kangjeng Nabi Daud mah hebat. Tah tata ku anjeun manusia teh sebab memeh nata batur teh nata sorangan heula. Tata batin manusia memeh tataan batin teh tata zahirna heula. Di mana aya jelema bersih pakaianana eta cermin bahwa batinna bagus. Di mana aya jelema make pakaianana teh rapih cermin kerapihan batinna. Di zaman Kangjeng Nabi Daud seperti eta. Nah, namun aya jelema bajuna teh kitu sadaek-daek bae batinna ge sadaek-daek. Lamun dedeuleu ku urang imahna acak-acakan, boro-boro nata batur nata imahna ge teu becus. Tata di imah teh nu rapi di Kangjeng Nabi Daud teh dibere seperti eta. Tata diri maneh, tata ruangan maneh, tata tempat-tempat maneh. Geus bisa nata diri, geus bisa nata ruangan, kakarak nata batu. Nah eta teh dakwah teh seperti geus kitu tah. Eta hasil kholwah nikmat wari bikeun ka batur supaya ngarasakeun tah eta teh hese. Ieu tah nasihat ad-din an-nasihat. Liman ya Rasulullah lillah maksudnya ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyah lempengkeun tekad dina sifat tunggalna Allah. Allah tunggal dina pagaweanana, Allah tunggal dina sifatna, Allah tunggal dina zatna. Ulah aya dua di jero kolbu teh. Picinan segala rupa di jero kolbu selain Allah hiji bae Allah. Sok kuari tepakeun ka jelema neuk bisa ka Allah kumaha atuh lamun nyanana ge encan becus. Dek naon nu ditepakeunana nu mantak eta bae inget ka Abah inget ka juga Abah saya di mana mondok asik di mana geus yes kebal ge sia dagang tiung Abah sebab naon tepa guruna dagang muridna ge pasti leuwih dagang guru kencing berdiri murid hiber sia ka jeung ajen kumaha tah ieu kumaha guruna ekonomis anak murid dasar guruna politikus murid pasti. Nah ieu guruna mengenal Allah muridna ge insyaallah
guruna teh jago alfiah, muridna ge pasti babacaan hebat. Guruna jago mantek pasti. Murid kajen kuku bahage palu dibawa wae. Eta hebat. Eta kita kadenge bae gula makan ngaji mantek di Abah. Kadenge bae ngaji mantek digentur mama satibi teh mun nyaritakeun mantek teh cowong. Nyaritakeun sakal. Kulun pa badun kulun palesa badun pa kulun badun pa palesa badun tak eta teh kos kitu teh tah budak anu masak bagian nu teu mawa kitab masak bari masak budak leutik keneh eta teh kudu bisa tah digentur mah baheula teh ku ngadengekeun mama anu ngaji bae geus buguh kitab dibawa pulpen mawa dicatet ku nyana ieu mah nu masak budak teh tah eta turun ngaji kulun pa badun naon sia eta kitu mama ge cenah sakira teh henteu nyawa maksudna kan eta teh jago na mama satibi muridna ge bisa jago terus carita sakal awal sakal dua dadaih syarat-syaratna bari masak kudu bisa guruna jago nah eta ngaranna naon nepakeun alat pembacaan dina mantek ka murid hepa pembacaan alat mobil mama kitu non ngaranna Usman Sadang jago alfiah hepa ke saantero diurang disanjat hepa alfiahna ka mamana tepa betar mama kitu Usuf Caringin Fatul Muin tepa seribuan nepakeun Fatul Muin Masya Allah ICU mah ka anakna nepakeun bohong anak bohong atuh pantes emang kudu ditepakeun di ditu nage malah mangawidin supaya bohong tah teu beres ka situ penca ditepakeun ku nyana teh tapi jang naon di penca teh lain jang berjuang ngaluhurkeun agama Allah noktrokan bapak Pak ieu naon ieu naon eta teu naon ieu jeta mah go naon garang-garangna kampak leutik lamun teu kaca Abah naon heula mimitina sia gula dididik penca ku Abah balik deui ka Abah naon heula motor pisen dibelikeun salamet teh dibelikeun dua antara tarang Abah jeung kaca pilih goblok ge anak salah kan ada salah ngadidik ai baheula mah pandidik penca teh kieu sing hade urang masih keneh bisa tangkis bisa keneh ngeles ulah sok coba ulah osok haju ka batu ulah kajeun deui urang masih keneh bisa katampiling sakali mah ulah ka ngalawan guru penca baheula makan kos kitu ulah nembongkeun aju tutak tak itu imah aya kadal ieu jelina lae musuh blak penca kadal ta kos kitu mah kajen deui katampiling sakali meula ulah ka ngalawan bakal ulah ka ngalawan diciduhan atuh masih kene bisa ku urang disusut geus bae saes baheula guru penca teh kos kitu hebat tah lamun geus bener-bener urang katampiling ka anu kahina ke hudang takarang muringkatnya lagi emang aya naon kitu ieu sia hah ji tanya lagi jipan lain deui di ka heula ka dieu sia diuk sia heula nanti dia ketrukeun ilmu sia meunang ti mana sia boga ilmu hah ketrukeun ilmu sia di dieu aing paeh kubur ku sia paeh koin sia dikubur nyawa sia hah henteu lantan teh sia tapi bisa bae hampuran ieu mancanut goyang goreng kotek itu udah boga penca teh ti lo kadeuleuan teu kadeuleu baheula mah kiai boga penca naon boga penca teu kadeuleu kos bentuk wah bareng geus hudang teh ya nah aya anu ngabalangkeun naon itu kan balak bener kan geus teu kudu dileulkeun tenang we kieu we tah eta karak ieu mah lain Pak tat ngaguling geh ngabongohan atuh ngaguling mah ngaguling bae ngaranna eleh penca kos kitu teu
ieu tah urusanna lillah ad-din an-nasihat ikhlasul i'tiqad lillah ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyah. Kanjeng Nabi Daud dicarekan ulah sorangan aing mere ka sia jang umat tepakeun rasa eta ka umat. Kanjeng Nabi dibere rasa tepakeun ka umat melalui jalur khusus. Nah datang ka kuari teh kan ditepa-tepakeun ku kiai, nepakeun fikihna, nepakeun alatna, nepakeun ketauhidanana sehingga karasa ku muridna ayeuna serba aya mah gampang, ketika serba eueuh tapi tetep bae tenang. Ieu ngaranna bener-bener geus tepa. Sia ieu kuari boga naon jang poe teu bogana naon. Aju mencari teh. Aju ku aya dahar Allah Maha Gede, Maha Luhur, Maha Agung. Benar bisa jadi berarti anak pemajikan anak nu Allah subhanahu paingan karuru geus aya tip saminggu 2 minggu bulan 2 bulan kalau engke karak eta kan dicoba tepak na heula karak ka dituna ieu mah karak teu dahar sapoe bae geus ngalengis ya. Ulah neuleuh kuarina Gus Dur, ulah neuleuh Habib Lutfi kuarina, ulah neuleuh Kiai anu kuarina udah perjalanannya baca baheula pernah teu dahar meureun, pernah dihina meureun, pernah nah mentang matana sabaraha poe ulah neuleuh geus jadina neuleuh Gus Dur geus jadina neuleuh Habib Lutfi geus jadina neuleuh sagala neuleuh Abu Ya Cidahu geus jadina neuleuh Ki Bustomi geus jadina jeung sajabana perjalanannya nana baheula. Ge eta Mama Bakri perjalananna heula atuh masyaallah aya Banjar perjalanan heula mah make resek perjalanan baheulana baheula tuh mah make resek masantren teh ka Ciwedus lempang wari bapan lamun teu naik Lexus teh jadi minimal naik Kijang minimal handapeun Kijang teh naon teh aing mah teu nyaho teh susah teh mah tah masa apa sama aing mah teu nganggap mobil teh kaleng nama ku situ. Da kumaha coba hayu. Masyaallah baheula mah tah mama eta bage mama itu tuh naon kana di Bandung teh. Eta kan lempang. Masyaallah Karim. Dipapageun ti tanek sado ban teu lempang bae. Masyaallah Karim. Terus mama Cilember dan lain sebagainya. Baheula dongeng-dongeng teh kos kararitu. Abah, jadi abah naik mobil hiji 2 doang beusna teh sapoe cak abah teh mun ka Sekong. Mobil beusna teh ngan 2 sapoe teh tah. Terus datanglah ka ditu ka pengkol ti dituna lempah. Kadang-kadang datang ka Serang lempah. Nu pandegelang angel mun teh mah nungguan angel cak cenah lempang. Lobaan lempang baheula mah. Tuh lempang bari naon kana mikul wari mah deuk pasantren sakumaha deuk jadi calo nah ngaji ka mana sih dah iyalah ya idza nasahu lillahi wa rasulih ya idza nasau Imam Qurtubi mentaktina dinu an-nasihah ad-dinu an-nasihah liman ya Rasulullah lillah kakarak datang ka lillah masih keneh li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim wallahu a'lam.